Mankoba ka 34 nyaeta nyarioskeun nudungan hiji wali anu dileupas tina kawalianana. Dicarioskeun dina zaman Said Abdul Qadir aya hiji wali anu dileupas atawa dikaluarkeun tina kawalianana. Teras eta wali nyuhunkeun pertulungan wali-wali anu sanes supaos tiasa diangkat deui kana pangkat wali. Saur wali-wali kaula geus nyuhunkeun ka Gusti Allah supaya salira diangkat deui jadi wali Allah. Tapi paneda kaula henteu aya anu ditarima. Ayeuna mah henteu aya deui pamuntangan sadayana oge ngan ka Said Abdul Qadir. Teras eta wali angkat ngadeuheus ka Said Abdul Qadir sareng nyuhunkeun syafaatna. Tidinya teras Said Abdul Qadir teh nyuhunkeun syafaat ka Gusti Allah pikeun eta wali. Tidinya teras sumping dauhan tinu gaib. Dauhannana geus loba pisan wali-wali anu nyuhunkeun syafaat pikeun eta wali. Tapi henteu aya saurang urang acan anu diijabah. Ayeuna maneh oge entong menta syafaat pikeun eta wali anu dileupas teh. Barang Said Abdul Qadir ngadangu eta dauhan teras anjeunna nyandak sajadah bade angkat ka tegalan. Barang njut turun nembe salengkah aya anu nyaur tinu gaib. Saurna, "Hei Gausul A'zam, hei Abdul Qadir, eta jalma teh jeung 1000 nu bangsa kitu dihampura ku aing. Barang ngalengkah deui kaduanana aya deui anu nyaur," saurna, "eta jalma jeung 2000 bangsa kitu geus dihampura ku aing." Barang Said Abdul Qadir ngalengkah deui katiluna aya deui anu nyaur, saurna, "Hei Abdul Qadir, eta jalma jeung 3000 bangsana ku aing geus dihampura karna arah-arah maneh." Tidinya teras Said Abdul Qadir teh nganuhunkeun ka